kan mah Sim kuring mah upami jadi wakil gubernur jadi nyalon gubernur bade ngabantun wakilna eta Pak Ibing. oh bade abdi Ya. Abdi menjadi bade nyaret pasep wakil Kumaha tuh? kieu we atuh urang dua jadi wakil we atuh gubernur duaan Kita lu. urang yang wakil hiji jadi orang teh panggena gubernur Jawa Barat belah kulauan. Ayeuna mah atuh geuningan kota Bandung rek dibagi dua lain erek geus dibagi Bandung Barat, Bandung Timurnya. Eta teh kabupaten teh kege ku urang bagi-bagi deui atuh kecamatan urang mah. Aya geus tiba heula ge geus dua Bandung mah geus tilu. Di antarana Bandung Kota Madia, Ya. Bandung Kabupaten jeung katiluna Bandung Lautan Api. Eta mah sanes kota, Pak. Sana situ. Sana eta di hari jadi sekarang. Lah, ieu teh bener. Tilu Bandung Kota Madia, Bandung Kabupaten, Bandung Lautan Api. Ya. Tuh, jeung anu Bandung Lautan Hampura. Aya hiji deui. Jadi opat. Kan jelema teh nyahun. Tinggal opat berarti. 5 jeung heureun ku tangtung. Jadi ya Bandung. Genap sebenarnya mah. Jeung Kampung Bandung. Ada itu adalah tuntutan, Pak. Baik rasa jauh-jauh juga Bandung. Mungkin saja terjadi, Pak. Kenapa Atuh enggak? boy setuju jeung peuyeum. Peuyeum Bandung. Nah, ngeuna teh kieu urusan jabatan seserian urang mah. Wah, kebayang kalau jadi gubernur, bapak-bapak di kantor santai sambil tertawa aja ya kalau ada. Oh, moal tegas urang. Tegas gimana, Pak? Mun urang jadi mah tegas mata urang mung ngarasakeun karena adat sorangan. Urang mah teu bisa tegas. Tegas urang mah lain-lain heureuyan. Duh, waduh. Wow, urang atuh maneh teh kumaha? Percaya. Tegas mah di mana orang melembata tos tegas berarti tos asak. Tegas. Tegas. Tegas tenang tung. Cuma semuanya berdiri tegas. Tegas aku tahu. Tah. Aduh we urang teh urang lulucon lah. Da pejabat tungkul kieu ge. Alah urang mah namarukan batur teh sarieun ku jami-jami ye. Ulah disalahgunakeun bahasa Sunda teh Pak Ibing. Kunaon kitu? Eta lulucon teh ulah diterapkeun di nu bieu. Urang lulucon urang ulah di jalan guruna mah awas jalan lulucon lamun aya hujan. Oh, licin. Eta mah licin. Aya disebat licin teh dina pangaduan, mentong licin sorangan. Ya mah licin ya bawahan dia. Saya nggak bisa bercanda begitu. Oh iya saya lupa di sini ada orang serius. Iya. Jadi, Lupa. Saya mau dengan sangat memimpin rakyat ini jangan dengan humor, Pak. Bapak kalau jadi pejabat jadi pemimpin rakyat Jawa Barat mau apa yang dilakukan pertama kali itu? Tadi saya udah bilang, semua rakyat setiap nyunatan harus saja tanggap wayang semua. Tadi sudah saya katakan. Iya. Bagi yang tidak mampu, semua harus tanggap ceramah. Itu jadi ada klasifikasi. Kan kalau tanggap wayang biayanya terlalu besar sampai 60 juta, 70 juta. Kalau ceramah dengan uang 10 juta sudah maksimal. Nah, kalau tidak sama sekali tidak punya uang untuk itu, nanggap rapat. Jadi semua misi dan visi negara kita akan tercapai dalam rapat hajat itu, Pak. Tapi kadita nggak rapat. Daripada nanggap pabrik, guru. Waduh, jauh pandangan. Tapi anak saya Pak punya cita-cita. Apa itu? Kalau disunatin Disunatin. mau nanggap kampanye. Lebih banyak. Aduh, kompanya dibikin ditertawa. Itu objek, Pak. Itu objek. Iya, objek pariwisata itu. Objek pariwisata itu. Kalau saya mah yang kompanya itu bukan itu. Apa gimana? Kehabisan bensin, beli jauh, isi saja pakai kompanya. Kompan, Pak. Oh, itu kompan itu. Kompan itu. Ingat itu. Kalau kompan, kalau ban kempes harus dikompan. Nah, itu. Kompa, Pak. Sekarang sedang dibagi tabungnya itu kan untuk kompa gas.
Ya iya tuh. Untuk supaya tidak sesat kita ngambil jalan potong kompak.